amin ya rabbal alamin. Mugi Gusti nang kayungan. Alhamdulillah walakum minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acaranya wer parantos intinya mana salingnya di dia pengantin atau acara nu salajeng nama mangga ya harewas ti urang dapur tuang heula mangga rombongan ti mangga sok anu do meken tasir mintasi we mangga ieu mah taruang heula rombongan tatamu teu sepuh mangga taruang heula ibu-ibu heula we nya ke bapak-bapak mangga ibu-ibu heula kawitan bu nyawer heula tanapi tuang heula ka tamu nyawer heula nya nyawer heula gitu ketos nyawer teras taruang tampi salaman ibu sareng ibu heula salaman tah ras bapak sareng bapak. Nah, bapak ka ibu. Penyerahan secara simbolis parantos mangga cacanakanana supados di estafet ke mawa diri sing taliti satinca kemake pikiran kaset gelis pikiran ya pepeling jalan pituduh nuduhkeun diri sing lilir halak lugai di sing langan munah hayang salamet diri di dunia ukur ngumbara kaset gelis pepejeng sing leteh rapi nu salamur kacai jadi salawi kadarat jadi salogang pagapakuat pakai tulaing kabalilahan ancrubna ngajadi ngahiji ngajadi dulur sadaya makhluk Gusti hubungan sabilulungan gadalkeun katineng ati ka ibu sareng karama kaset gelis nanada kama suci nada agung cukup lumur nada jemar pangsami bilia yang kalepatan wiraya nasim kuring nyawer anu pangantenan nyanggakeun mugi ditampi ayeuna sakedikna Bapak bade masihan pepeling nya kanggo istrina oge kalau ge sareng pun Jang Robi kali Neng Dili gitunya. Bismillah damel wiwitan mugi Gusti nang tayungan Alis Asep nurendengan mugi kasalamatan salamat nu pangantenan ulah kekirangan sing tiasa sasarangan sangkan jadi katna manfaat lahir batin alis teh masing priatin ayana aya nu mingpin kacaroge masing tigin alis kumaula karaka ulah baula bisiraka menang bahla buru kudu bisa silih bela
Silih bela jeung caroge ulangan pasea bae mending oge boga gawe ngararapi unggal poe repe rapi nu saima rumah tangga tumanina tapi lamun loba salah laki rabi moal genah bisi teu geunah kuraka prak bae wak cabalaka lamun raka goreng sangka buru bawa suka ti ayeuna da eulis atos laksana ngajodo anu sampurna ngahiji salamina sareng durur eulis kudu bisa kura-kuran kaunggal lembur sangkan jadi buah catur mun catur sing seueur bukur ulangan kelaka sawur nafsuna ulah takabur hirup resep loba batur regetkeun teh ku hatena bapa mepelinganana dina asep ngadua ayeuna magadu garwa sareng garwa kedalayet sing rapat secara leget poma ulah pikir eret sangkan silih pika memet sareng bojo laksana asep ngajodo tadi tapi lamun ngabobodo bojo moal mika sono mun sono asep ka istri sing page saperti patri campur gaul sareng santri kalayan hati nu suci. Bagus. Gusti abdi mujinun Gumbaramang tahun-tahun ku bumi alam dilahun nikmat katadakatun do Gusti nulangkung eman mugi sadaya sing imannya netepan kaislaman mugi maut mawa iman Bapaknya lerte parantos mungkantun bade wartos ka undangan nu ngalartos mugi sami pada ngartos sadayana nu dicarioskeunana lebetkeun ka namanana ngaropong jalan sampurna amin ya rabbal alamin mugi Gusti nang kayungan. Alhamdulillah walakum minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acaranya wer parantos intinya mangga salingkeun di dieu pengantin atuh acara nu salajeng mah mangga ya harewas ti urang dapur tuang heula mangga rombongan ti mangga sok anu domekeun tasir mintasi we mangga ieu mah taruang heula rombongan tatamu teu sepuh mangga taruang heula ibu-ibu heula we nya ke bapak-bapak mangga ibu-ibu heula kawitan Bu